parah nih. Hai, cewek. Kenalan dong. Boleh. Nama aku Kevin. Wah, bagus banget namanya. Iya, Kayak orangnya. Makasih. Kalau kamu siapa? Aku Ningsih. Oh, Ningsih. Galis ngarana Ningsih. Kali-kali mah kita jalan-jalan. Udah punya pacar belum? Serius? Nah, lu serius teh? Ini tuh ngerayu-rayu. Ruya rayu-ruya pengaplek pamajikan tuh. Aki-aki pedut ku ini. Kede geura. Ampun. Kak, dia mah ngomongna temoga kabogoh. Aisyah akang sahana. Abogona. Anu balik, Kang. Nyaho atuh. Mangke kan? Pan boga pamajikan. Naon atuh? Hey, yo. Mangke ke yo. Kamu mau pemajikan atuh. Yo. Kalau si anggar we. Dasar buaya buntu. Aduh, aing mah didinya ngabohongan wae ka aing. Kamari janji aing ngadadagoan sapopoe aing eueuh tah. Lah, geus aing mah ulah loba masalah jeung aing mah. Putus we putus. Heuh lah, goblok teh. Samca ada merukan aing teh. Aji, HP aing untung. Hah, net si awewe dasar. Awewe dasar. Kumas tuh gelo sih ada gelang tagal cau. Temoga dosa, temoga naon. Oh sia jangan cari kaprak terus jalan ku aing. Yang kita berapa bandara. Burik, namanya dagang sayur Rik, naik kancing siapa? Balu guys, enak rajin. Aing mah bang gimana? Namakeun bakat we aing mah ieu bang. Ngembangkeun bakat naon kayak dagang sayur? Heuh, bakat ku butuh bang. Daripada kos di masjid ku sekolahan. Iya, bisa kalau wae bohong, bisa kalau ngulang. Anjir, nah ayeuna mah dagang. Oh iya mah kakaneun asak sebenarnya teh sayur ata bari. Khusus bulan puasa mereka gimana? Sabaraha teh bari? Orang atuh bang, Kang. Kabar dari murahan bae sok. Saborong we aing mah. Dimurahkeun meureun kehet lain dimurahan sia mah. Atuh mah arum we bang aing mah keur puasa tuh dah. Rada ngebleng saeutik ti ka otak aing mah. Geus hitung kabeh kayak duit karunya aing dan beulik ku aing kabeh sok. Sok, sabaraha Hitung ya? sabarahaan. Anjir, kau mau bener itu bener? Sok atuh bae sok aing mah di bareng mah. Bener itu teh bohong aing mah. Serius. Oh dik jika riweuhna sia. Heuh cius, beulik ku aing kabeh sok hitung. Hitung heula. Sok hitung kabeh ku aing borong. Mana aku anjir di bareng ya. Tah, ya 3.000-an bang. Ya 2.000-an. Tah, 5.000-an bang. Heuh hitung kabeh. 5.000 iki. Heuh sok hitung. Itu. Kabeh. Oh iya 3.000, 2.000, 5.000, 5.000. Heuh hitung kabeh sabarahaan. Kalau tuh kamu gitu lah. Ya 3.000, 2.000, 2.000, 5.000. Jadi 3.000, 2.000, 5.000, 5.000 bang. Hitung sih bener kayak sianya paling dibeli kabeh. Duit manten atuh maneh meureun. Heuh nyaho aing mah coba lagi teh. Nah, kapan sih anu dagang ge? Aing mah meser. Sih kan hitung deui. 3.000, 2.000, 5.000, 5.000. 5.000. Geus sabarahaeun kabeh na. Bisa bang borong lah 1.000-an aing mah keur puasa. Sok we lah bae. Anjir lah bener 100.000-an ke? Oh, Mahal-mahal teuing sih teh. Tapi satu barat 75 ge bae bang. Dimurahkeun aing mah barang kabala da mulai banget mah kita mahal bae mah. Lain dimurahkeun kayak hitung sing bener sia teh. Pandagang teh meureun isukan teh sia teh mah juga gede bisi rugi kitu mah ya hitung kayak 3.000-an ya. Oh, 2.000. Ya 3.000 sarua. 2.000 ya mah. Tah, kitu meureun kayak 8.000 tilu tah jeung 6. Oh. 15.000 tah jeung jeung 20 tah 35 jeung 20. Oh, 55. 55 kayaknya jadi 100.000-an sia. Sing bener sia teh kayak sekolah. Kali sekolah kan gua pasti ya. Anjing, teh kaula aing mah keur puasa. Kamu teh keur puasa mah biasa deket cerdas aing mah bang. Cerdas sirit sia. Anjir, teh bang. Tapi salah nangka. Nanti ibur ka aing atuh bu. Heuh ngan atah keneh budik euy. Atah keneh euy kudu dipeuyeum. Main tak atuh bang aing sabut tong bang. Kayak geus asa ku aing di bere maneh. Atuh aing we bang, ku aing paneng di kolong bang. Tadi aing aing beukeun, ma aing beukeun, abah aing beukeun. Heuh bang. Kayak budik cai geus asak pan kagok aing mah atah keneh. Oh iya asakna bang. Nyawa teuing aing geus nyahong, kewe geus asak ku aing sia di bere, sia ulin ke ka dieu lamun geus asak. Lah, mung aing mah hayang ayeuna. Isukan mana saing ka dieu ge teh isukan mah. Eueuh we beak kieu na.
Heuh isukan pan ayeuna mah getah aya tah keneh mah. Isukan namun geus asap, ku aing sia diberes sia na ulin ka dieu. Heuh aya asak nasi pugu. Ampe aing pugu ka dieu na Bang. Nah sia nanyakeun ka aing kunyuk. Tanyakeun aku sia kadang kana. Bukan enak. Pak, mama kemana? Mama pan keur taraweh mama mah. Atau bapak taraweh? Bapak mah sakit perut. Jangan bohong bapak. Harusnya bapak taraweh. Neng juga enggak taraweh. Neng masih kecil bapak. Kok Neng marah? Bapak sakit perut, Neng. Harusnya bapak taraweh dan banyak alasan. Iya, Neng.